Anjing teh urusan kasopanan pisan ki jualan teh atuh. Ai sia teh. Ieu. Heuh kumaha? Ieu teh tangkal pisitan monyet. Oh tuh ulah monyet-monyet, naon maksudna monyet-monyet segala. Kala. Udah euy aya si Taskiwan. Di tangan teh. Wan. Naon atuh dek, ya aing akan poe itu. Ya ieu naon atuh? Yo Wan. Aing aya perlu ka ente, dikeun aya pangabutuh. Erek pinjem duit lamun aya mah. Pinjam duit. Heeh. Aing duit teh mana teu boga eueuh duit itu eueuh. Aing cau ge can kajual tuh. Boro-boro boga duit, ek nawarkeun cau oge teu payu tuh cau ngajugul di ditu. Duh Wan. Berarti mau bisa nulungan urang atuh. Boro-boro nulung di dinya. Aing mah. Tuh cau oge can kajual. Oh, atuh aya kitu mah. Kang, mana aing ek naon pinjam duit. Makang wae. Kira ge kitu. Kerja we ieu. Bersih. Pelitna ampun, mau mantuan bebaturan acan keur susah oge. Cing. Ieu cau mah euy. Dasar jama pelit dah heueuh. Buat ka dikumpulkeun kieu ieu cau ge. Kolot ieu mah euy. Ah. Iya aing geus kieu ieu tinggal neangan lawana ieu euy. Duh kasaha deui euy. Ah. Iya dia. Ieu sagadang. Naon? Ente teh sok neangan cau heuh. Heeh Ieu aya cau ieu. Cau Cau lagi, alus. oi. Hah? Cau tanduk. Yo gede ieu euy. Heeh. Para sikat iman dua sikat. Nah sia bet loba tuh di luar oge itu aya. Itu aya. Dua, aya 3 sikat toh. Heeh. Dia tilu sikat, tilu lonjor. Lagi jual sabaraha? Ah, aing mah kieu wae ayeuna mah. Heeh. Digadekeun lagi ku aing. Digadekeun. Heeh. Nah, cau digadekeun kumaha ieu teh? Iya, pokona mah kieu. Lamun engke ieu pokona mah nya nepikeun kabuahan deui, usukan. Karek. Dibayar deui ku aing. Oh, sabaraha tuh? Digadena? Lah atuh 150.000 mah. Ih, mahal pisan aing mah. 100 tuh. Duh aing mah. Manya ieu ge ayeuna lamun dijual mah leuwih sebenarnya mah. Ih, Pak Imah digade, mun erek eta mah 100. Erek urang. Tamah deui tuh, eueuh. Eueuh aya 100 erek. Heuh atuh, kajian. Bae. Bae. Atuh ya. Ih, tenang euy. Aya tuh bari nawar. Ya, 100 tah. Ya, butuh jang meuli deui. Heuh nya. Oh, siap, Oh. Cok. Nampi ku aing digadena. Siap, heuh. Batian gerak. Ah, mudah-mudahan mah batian. Nuhun. Oh, siap. Kapan tadi teh? Aya cau alaeun di kebon. Ah, aing poho euy. Lah di ala we bisa anu maling. Poho. Aduh, aing. Dogna can dibawa. Ah, aing mah. Di cau loba pisan aing bedog can mawa di kumaha aing ngalana ieu euy. Aing mah. Naon? Hah? Hah? Naonan keur naon ieu di dieu keur naon ieu? Ya abi bade nyandak cau. Aduh, Mang. Ieu mah abi mah ngagade ti Mang Ade. Sadayana ieu ku abi digade 100.000 ya teh. Ngagade. Cau aing kadua digadekeun. Aing mah teu mere cau kasih sade aing mah. Ih, duka atuh da abi mah ngagade kumaha tuh? Nah, apa eta mah urusan di dinya, masalah eta mah duit di dinya. Aduh, nya duit abi atuh kumaha da abi ieu mah ngagade tuh da. Hayang di dinya kurang dimalingkeun. Ih, emboa dimalingkeun mah. Halik atuh Aduh, geus, aing aya kumaha tuh? Cau Atuh aing abi meureun rugi ieu. Nah, bodo amat. Hah? Halik. Wah, gimana cau Atuh aing? hiji we. Lah, halik. Aduh, aing mah kumaha tuh nya? Hah, aing mah. Aduh, aing mah kumaha tuh aing. Aing kalah rugi 100.000. Ah, aing ngomong ada ka aing. Mangga ada cau saha di aing. Apes ya mah aing apes tuh.
Dan Hei. yo ieu Naon? mah mahal pasti payuna ge Mahal gitu. atuh heueuh erek moal Erek sok. heuh sok Mana gitu? ieu pan tangkalna bah Itu tangkal itu karena adang ieu tangkal pisitan monyet Cik. Ah nyebut monyet segala gening. Tangkal pisitan gitu lah make monyet sing aya kasopanan. heueuh pan ieu teh tangkal pisitan monyet Jih, nah monyet kumaha kadang-kadang ka aing kahasahan dapeun atuh sing aya kasopanan seluhureun mah. Monyet segala heuh tuh. ku aing rek dijual ka sia ieu tangkal pisitan monyet Nah monyet naon atuh sing aya kasopanan atuh. Ieu mah tangkal pisitan. ieu teh tangkal pisitan monyet aduh Anjing teh urusan kasopanan pisan lagi jualan teh atuh. ai sia teh ieu Heuh kumaha? ieu teh tangkal pisitan monyet Oh tuh lah monyet naon maksudna monyet segala. kala Oh tangkal pisitan atuh nu make monyet sing sopan atuh sia mah ai di bejaan teh tadi monyet padu pisan. nah monyet Kadang-kadang kumaha heuh pan bener. heuh. Ieu mah tangkal pisitan monyet cai teh Anjing nah kasopanan aing mah. kumaha ieu Hah? dibeli moal Aya naon di aya naon? Yo, Dengekeun aya ka naon. aing rada sopan, aing jual tangkal pisitan, ka monyet geurana kumaha tuh? Mana gitu? wan itu pan bener heuh tangkal pisitan monyet Heeh, ieu mah tangkal pisitan monyet. Tuh lah sarwana cek aing ngeunaan lah, aing mah najis meuli lagi aing mah, ai kitu mah lah. naon dirasa Urusan kasopanan. Tadi maksud Mang Adang teh kumaha maksudna? Heeh, Mang Ade teh ngajual tangkal pisitan. Nah, tuh ka aing kalah monyet geura. Ya, Mang Adang, Kumaha? ku aing dijelaskeun nya. Heeh, Tah, ieu teh ngaran kai teh pisitan. tangkalna teh pisitan monyet etana ngaran tangkalna pisitan monyet. Heuh, ai monyetna kumaha eta teh? Jih, Ka aing ngaranna. maksudna, Ngaranna tangkal pisitan monyet. Oh, ai sia Ieu teh teh. monyet lain ngaran tangkal pisitan monyet. heuh ai sia monyet lain Aduh, aing hampura atuh. Hampuranya. Heuh bener cai ge ieu mah tangkal pisitan Oh. monyet cai ge Oh, lain monyet maneh Sok tah jadikeun aing. oh tak itu Oh, itu pisitan monyet.